bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Selasa, Kaping 4 Oktober 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tulis Basa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsah di Tabu 08 dugi ka Tabu 05. Sonten di SMP Negeri Cibinong aya 7 rupa kaparinggelan anu dilombakeun. Aya terus satu ya. Sonten nyaeta ngadongeng, diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang buku jeung borangan. Aya 108 sekolahan anu dilingkup dina ieu kegiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa altos balina, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti tunggal mata lomba bakal ngawakilkeun Kabupaten Bogor di provinsi. Bisa mungkin sakitu anu kopitur jeung patebak deui dina warta anu bakal dongkap pasaman. Sadayana dari kuring Siti Nurbaya dina warta Sunda. Sim kuring bade dan buaya Satu ih, jaket nu ai. udah dikumpul. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sadayana patebak deui Sim kuring Siti Nurbaya dina warta Sunda. Sim kuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkan ke redaksi Selasa Kaping 4 Oktober 2022. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tulis Basa Ibu jeung SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu langsung ditabuh jam 8 katabuh jam 5 sesuai di SMP Negeri Cibinong aya 7 rupa. Anu lomba nyaeta adongeng Bintara maca sajak manulis aksara Sunda, nulis carabon, nempel buku jeung borangan aya 108 saloka anu dina ieu kegiatan para penunjul baris dipaparin hadiah berupa artos biar perpisahan paingan penduduk kahiji ti lomba bakal ngawakilkeun Kabupaten Bogor di provinsi. Bisa sakitu anu kapih hatur jeung pamaneh deui dina warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinilai karena di video seorang-seorang dinilai di video. Dina video tuh biar kelihatan ya. Nilainya. Kan ekspresina kumaha, intonasina, lafalna. Anu garego, anu lancar. Jalan asli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepangge sareng simkuring abdi Ustadnan dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun redaksi Salasa. Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun festival tunas basa ibu jeung SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung tahun 8 dugi tabu kusaha sonten di SMP Negeri 3 ayat 7 Pakar anu dilombakeun Manggotokeun ibu. mata saja Makasih itu na bawa. Ibu jeung si Adri na bawa. Ayat 108 sekolah ilu biung dina kegiatan para pinunjuk baris dipaparinan hadiah mangrupa Si Adri na bawa. trofi sareng piagam panunjuk kahiji diungkap mata loba bakal wakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa mung sakitu anu tapi hatur wilujeng pati panggen dina warta anu bakal doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepangge sareng simkuring Kabupaten Sunda dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu Kirim di grup ada. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun festival tunas bahasa ibu jeung SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ti tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda, nulis kartun nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sekolah anu dibiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Sila Maulidia dina warta Sunda. Simkuring bade ngadongengkeun warta anu parantos disiapkeun redaksi Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun festival tunas bahasa ibu jeung jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung di tahun 8 dugi ka tahun 6 santen di SMP Negeri 3 Cibinong aya 3 rupa kaparigalan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng dinantara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda, nulis Cirebon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sekolah anu dilubiung dina ieu kagiatan. Para penjual baris dipapari hadiah mangrupa atas pembinaan trofi sareng piagam. Penjual kahiji ti urang manta loba bakal mawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa, mun sakieu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Ardelia Repani Maulida dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun festival tunas bahasa ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung ti tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 1 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda, nulis cerpen, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sekolah anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mungkin sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya sok we tos kenalan ka diedit we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring dari Sunda dina warta Sunda.
simkuring bade ngadugikeun wangkaan anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa Kamis 2022 Kabupaten Bogor. Saya usul ayat 3 rupa kafi penyelesaian